Yoy Pisan. Raksa Art Production. Yang ing lepas yang makan busana maneka warna ya maneka warna sebab pusti tengia putiana yang apa jerahi sawaruma renggeng mandi ramagata sinten hingkang lenggah ing sitinggil pinaturata inggitan boten wonten malih kejabinipun Ratu Ayu Dewi Arimbi sinepa wonten hingkang Rai Arya Perpakesa rauh hingkang putra Gatut Kaca kenira prates reptu mungkul mukanipun kados kunyem pertala ajrih kapun sang Nalendra lajeng ngandika sang Sudewi Arimbi pangandikane leuleui kedek pinuku kadedeh aris manis sugih ku kaasih Saribia Rai Arya Perpakesa haturan salira lengar wahai kadalahmu sumangga ieu Rai salira Arya Perpakesa nyangakeun sembah pangabakti bilih bae Rai lenggah ing pangkonan salira embok kiranga tatarau basa kiranga panata cologo mugi bae embok kersa ngahapunten tina samudaya ning kalepatan rauh kaluluputan lahir tumekane batin ditarima pujastuti salira Rai kumo Raden Gatut Kaca anaking jimat awaki linggih lu lenu putra dalem Gatut Kaca ngahaturaken sembah bekti datang ing pangkonan kersa jeung ibu buk bilih bae putra lenggah kirang tatarau basa agung cukup luhur anu kasuhun jemar hampura ti ibu anu diteda anak kudu dipentak pangampura jeung pangadunga ti indung Raden leudeuninggi sabab indung naon ngaranna nu teu daek ngahampura jeung mere pangadunga ka anakna malah keur ibu ngarasa sugema lamun nu jadi anak gumelar di alam dunya luhur kutak gede dunya muncir leuit loba duit mun sok santeuna meureun ari ngaran-ngaran bae mah nu jadi kolot teh bakal kabawa agungna kudu jadi anak leres mo teu lepat pisan dauhan salira nu malah kasugemaan hate kaula lamun anak dina waktu-waktu ieu sugih ku pangarti suci jemar ku pangawasa nu bisa ngamulyakeun nagara lantaran kitu teu kudu sieun anaking jimat awaking teu dihampura kudu jadi indung salawasna ibu teh namprakeun dampaleun ka kersa numur beng alam sangkan anak ibu teh jauh balai parek rejeki Raden anak ibu lenu bunga amarwata suta bunga taya papadana putra dalem Gatut Kaca ibu salajengna dina danget ieu mugi ibu uninga wirehing putra dalem Gatut Kaca mualami deui bakal ngadahu ganden ayu pergiwa putra jeung Romo paman Arjuna suku anak ingat jimat awak ngana sim kadenya
dalaki rabi teh lain baengan keur sakitueun wungkul. Aya paribasa kudu silih pikannya jeung kulawarga di rumah tangga. Sabab beres roesna ieu negara gumantung ka pangeusina bisa ngamumule rumah tanggana. Dauh pangandika ibu telepon. Rai Mas, bisi aya katineng ati kanu jadi anak pek grabikeun wangsit ti Rai. Wah aya kadayahmu. Asep, leureun inggih paman. Pangapunten Mang Teh Cu. Lain rek mapatahan ngojae kamari. Ieu mah itung-itung neundeun kadeudeuh nunda kanya titip ka Asy. Lain kitu, Brudak. Ari pinter aya di hidup, gagah aya di hidup, kasep aya di hidup, malah Mang Marumasa hirup di dunia teh teu bodoh-bodoh acan. Malah rupa gitu kudu disebutkeun ku batur. Mangge rumasa boga rupa goreng kapur. Boro-boro batur mangga sorangan nempo beungeut sorangan sok sieun. Da Mang mah di imah tara boga kaca lomari. Bunga si Mang meuli lomari hiji barang Mang asup ka jero imahan teh jol guru buge Mang sorangan sieun jeung Mang teh. Lantaran dina jero lomari aya jurig ari dicabak bet beungeut Mang. Matak Mang mah ayeuna dititah dipoto ge kulurah kajen gelut Mang mambung. Sabab era nampo beungeut sorangan sieun. Teu kituna ge lamun diperiksa kudu berwajib ge darumasa adresna ge ruksak. Keciri di mana-mana ge adres Mang mah model kieu. Raden, leunun inggih. Sanyanyana munggu hirup di alam dunya teh ju hese babari. Ari hesena da puguh di dunya loba rupa-rupa gogoda jeung dodoja. Tah ieu ngaleungitkeun gogoda jeung dodoja nu bakal tumiba kana diri hesena teh. Ari babarina da urang mah tinggal lampah, da urang mah ngan sakadara tinggal hirup. Usik diusikeun, malik dimalikeun, hirup karana numur beng alam ju. Jadi yakin keur manusia gelar di alam dunia teu daya teu upaya. Tah lantaran kitu mun sok komo dina rumah tangga hese babari. Ari hesena apaan ari aran-aran yang ngeboga pamajakinan teh kudu di imahan, kudu di paraban, kudu di pakaian. Tah ieu kewajiban sangkali. Ari babarina apaan ari boga pamajikan mah dahar aya nu ngaulaan, henteu peuting aya nu ngaulaan, manehna aya nu ngaulaan. Kulantaran kitu ari pangdoa ti Mang mah sing landung kandungan lair aisan geuning ari kolot baheula mah di mana rek ngawinkeun anak teh teangan cenah repokna teh budak teh. Ari repok cek kolot baheula mah dihitung-hitung sabaraha panganten awewe sabaraha panganten lalaki gitu dihitung-hitung di jumlah jamleh di mistik sagala rupa. Apa ningan dina pariuk mangih kekep upamana ari cek Mang mah bodoh pangrasa lain kadinya urang ngecokot tina soal basa rep teh tiis cicing ari pok teh ngomong kabeh oge kecakanteran. Lamun pemajikan keur nyarekan umat ulah rek ditemalan bisi jadi derepas ya pan boga piring hiji jadi opat. Is lain meuli deui digebotkeun.
ari repok mang mah itu lamun salaki keur ngambek pamajikan kudu cicing tuh malah gampang lamun salaki keur ngambek mah teu kudu make ditemalan anggur si urang kudu nyolono kana laguna nu jadi salaki cenah ditampilin ku salaki sakali hitung-hitung pangraris wayahna dekeun bu kurang kana irung nu jadi salaki sabab ari lalaki mah geus kerawas kumang lamun ambek sanajan bari jeung gede geus ngambuan buk awewe urut nyebutkeun mana bedog mana kampak mana bedog mana kampak pan ari geus ngambuan buk mah menjadi leuleus mana menog mana pon kitu deui awewe lamun keur ambek ulah sok dipangulikeun baju alus samping alus bisi ngambek deui malah kamu make najong emer mah ulah malah lamun awewe keur ambek usapan buukna tuluy disasar diusap engke geus kausap mah marasna mah awewe mah cicing atuh apan timbul rukun sono kamar caang jadi poe kerajaan wawak jadi reyon sakitu emang nudun kaduduh nuna kanyaah ka anak muga-muga hidup lamun laksana ciptaning ati nikah dina mangsana mangawayahna asep ulah hayang ditungkulan ku mang bisi ondangan saryono mang ngadu awet di kajauhan muga mulus rahayu berkah selamat tak sakitu emok cekak manawi raya Arya syukur bagja kemayangan mugi-mugi bae Raden anak ibu Gatut Kaca leuneuning ibu nangwang Siti paman hidup catet dina ati sanubari leuneuning leres ditampi ku asta kalih disimpen ing sapucuk ing rema mugi meleber dadia cahya nur cahya syukur anak ing ngecemat awaking lamun hidup geus ngareti leuneuning anar rewo kaya barang nuju raos ngangge ka Sangsu Dewi Arimbi sakratanipun sadaya para pangagung anu sami kumpul kaget gontera ningali marga sumpingna Arya Werkodara Arya Bratasena lomba bededing ka Prabon barina amarah kalayan lak-lak dasar nyarekan nyata Dewi Raja Pringken Tani Sangsu Dewi Arimbi Ribi, lamun gitu Andika teu bisa lawarahkeun jadi anak. Keheulaanan rata naon marga nu jadi lantaran anu mawi salira amarah taya hinggana tong kudu make tumanya naon sababna pangda kaula amarah ieu. Si Gatut Kaca ngerakeun, si Gatut Kaca tinggal bogaan rasa lamun kitu carana rek ngawiwirang anu jadi kolo. Gatut Kaca laku naon Andika geus ngabogaan sifat kurang ajar ngawiwirang kanu jadi kolo. Andika nyata ditampik ku Arjuna karena antu kawin jeung pergiwa batal dina waktu ieu. Kurang ajar sampean Gatut Kaca. Lajeng Gatut Kaca dijamak mastakana ku Arya Werkodara Arya Bratasena diseksa dikaya-kaya dibuntang-banting sabenerna. Ulah kitu aya paribasa sagalak-galak ning macan tarangahakan anak tong kudu make tur campur Arimbi nyerakeun Gatut Kaca ka kula Arya Bratasena dikodaran sampean jaga. Lajeng bae Gatut Kaca sapada disiksa dialungkeun ku Arya Werkodara Arya Bratasena rag-rag di tengah alas pringgantinga cala ieu putra Pringken Tani.
anak tega-tega ting nyiksa teh daya rasa-rasa kirang temen cilik kula Gatut Kaca nangis kapati-pati sanaos barina Gatut Kaca tara ngaragrakeun cai mata di medan tanah hananging dina mayunan mandupati Gatut Kaca di leungit wiwaha ingkar tina sifat kesatria merbayem milik ing susut mending mati aku mending mati gerak cabut umur aku gerak alat nyawa ulam pati diri ya Gatut Kaca harus sabada disiksa Udrata Sena terus abur-aburan condok kahiji tempat anu dihandapna pinuh ku batu-batu jeung cadas-cadas anu taringgu dina ngaros pohara baluun pampang isin ku hingkang Rama Prata Sena isin ku hingkang Paman Arjuna Gatut ku sapanggeusing negara lali kana wiwaha manahna gilik egar kana raga ras mebet-mebetkeun salira ti awang-awang kana batu-batu jeung cadas-cadas anu sareutkeun cindaran kawin toba mending mati aku mending mati toba Jalira canggih reksa ati geuningan mah direksa tega temen Sulaya Sina Sulaya Sina Gusti gerak pati-pati ulah kiwar nomor bela alam gerak alam nyawa Gatut Kaca nu agung gerak cabut umur ini sunat mending mati ya anangi mungguhin bagja jeung cilaka lain manusia anang upangawasana yang murheng alam nadan sababaraha kali mebeuteun sanggana ti awang-awang Gatut Kaca salamet teu ceceon teu boncel anu dipungkas ku sumuruk nangis nyuh kana hiji tangkal kai tobat Gerak cabut ya
hidup saya paedatna hidup saya paedana padang kita menikmati panggalihna Gatut Kaca lampah kitu teh keayaan nangina padahal harita teh aya anu nyerangkeun ti kaandangan nyaeta Prabu Betara Kresna Sinuhun Cenggaramani anu rerencepan ninggal karaton tina margi sabadan ningali kamar lopian aya keterangan anu nuhkeun yen Satria Malajang tengah keur nandangan musibah mangga pangersana ieu Sri Narendra Raja Meralaya Sri Betara Kresna kumujang isra tingkal anak Gatut Kaca dedeh teu Raden Gatut Kaca wah coba wah Gatut Kaca kasih geus entong dipake leutik hate wa geus makum kana sagala anu karanapan ku hidup ngan wa banget nya kaget ira pegat buyat anu cantang tu jeung perjiwa ngabandungan hidup nepi ka was ikhlas kana jiwa tega kana pati anu teu karuhara sedang hidup teh geus kamasuyeur hiji nonoman kusumah bangsa sasat andalan jurit benteng babanteng nagara ayeuna jiwa hidup rek dimurah rek dikorbankeun nalpikeun keur kapentingan wanoja hina Raden wah hina nun jeung dua Prabu sembaheun putra panjenengan agung tawab jembar hakun tenang sadaya-daya rumaos dikahilapa kue mutan sanes putra panjenengan tega kana jiwa raga tina margi tengah jodoh kapergiwa atanapi alatan wanoja namun ngaros isin anu kaya papadana ngaros dosa alatan tina miharpun adi pergiwa dugikan dimulkeun bengkah nakaterapi tibola pacogregan awis Kangjeng Rama Bratasena sareng Kangjeng Paman Arjuna asa ngaraos dosa pusadaya para sepuh panawa kumaha ngaraos dosa ka sadaya para sepuh panawa komo kitu kasih eta teh hiji ciri lemahna jiwa hiji satria anu gampang kepengaruhan kunaon-naon anu cantang sedang diantara syarat-syarat keutamaan satria teh kapan disebut-sebut tara polok pangharpa dina tina munajem musibat anu kumaha bae oge salawasna tumamprat kana asina Gusti yakin ka diri pribadi sagala hal ditangtukeun ku Maha Kawasa manusia mah kadar boga karang jeung kahaya daya kaulah termauan geus tong loba pikiran ayo tuturkan uang kamarukana cing atuh Gatut Kaca lalaki make polok pangharapan ku soal wanoja bilambara kawas uang ribut pagawean saha pagawean uang keur orang tapi ari buana mah ulah kasoran model gitu goreng bisi teh saperti uang ribut di mana-mana pagawean saha pagawean nalayana uang keur orang gila tangtu ku hidup ka malu Raden teu jeung sandika uang ngan ari ku hidup ulah kasorang laku lampah seperti uang moal aya hadena geus
tong kudu make leutik hate, tong kudu make loba pikiran. Ayo uak tuturkeun ka Madukara, uak anu baris mermanakeun naon sategesna anu nimbulkeun kajadian pangna hidup di bedog nikah ka pergi gua. Mangga kersana atuh ieu sang Nalendra Praja Meralaya kairing putra pringgendani Gatot Kaca. Kono ngantun tengah aras pringgan tinggal salah. Maksud hekeh tuminta nyatana yu ka Madukara nepanan hekang lai sang Arjuna. Den ayo kasih. Sawatara waktu ti harita dina mangsana di Madukara keur tatan rek nampa anu seserahan ti Astina hananging temul kajantenan yen Dewi Pentila aya anu ngimat teh canak ngambah ka Jomantara ieu nyatan perdewa canak elit kagegana wiyati usaha sapranyata ku hiji bapa maling utusan salah sawiji negara anu mekap alai ka Dewi Pergiwa sapraptanipun kacantenan loma kunayut Dewi Pergiwa mangga kurang tunda lampahna kocapkeun di mana kocap keninggih di Tumaritis Lurah Semar Badranayan Sapala Putra Astra Jingga Udawala Nalagareng maksana pademian ka Madukara nyakseni pertikahanana anu dimaksud pertikahan Gatot Kaca lan Dewi Pergiwa marga teu uningan Lurah Semar Badranaya kana kajantenan anu parantos tumiba kana dirina putra pringgendani Gatot Kaca. Naon teh Bapak? Ari si lain tas di mana? Ari Bapak na hadu kuninga. Apan tas tugas? Tugas naon sia deuleu? Kamana ari adi lain? Itu usun paneuri. Kabala? Aya naon? Ayo buru-buru ka dieu deuleu. Ya heula atuh. Raksa Art Production.